ngalawan mana? Eta anjing siap ngomong. Eta Ganteng doang, mae tinggal lihat tuh. Poh anjing dulu loh. ya aing masieun kudu gelo teh. Kenaon si eta dua cikur ngajidok dirinya nyoy di kadinya. Kurang banget gitu. Ai ngerian ya dua cikur coy. Woi, sasya oi. Gin si eta ngadat euy. Aing ngadat ih. Tah, kom. Sia nu nimbul aing teh. Lain. Sia. Aing teh ngajak daun di timur. Anaon salah aing euy. Cara aing naon ha? Hayu sakada cobakeun. Ieu salah aing naon euy. Sia aing teh daun. Eta aing keur ngajak daun. Naon maksud aing? Kan euy. Eta cicing. Pas dulu aing pas dulu lah. Sia. Ieu cicing ada dia tah. Cicing. Sia aing boga salah naon. Sia naonan mau aing. Mana ngalawan mana? Eta anjing sia potna goblok. Kamu anjing otak mesum goblok. Mesum. Iya, mulai goblok. Wah, sia mah kudu ada karma. Wah. Wah, sia akan. Kok minum? Ya aing dalanan goblok. Oh, kuat. Wah, sia goblok. Sia anjing. Takna cek aing oge. Sia mah tuh. Sia goblok yang dibejakeun ka indung aing. Ini jangan punya. Duh, bebeja ka indung ku aing indung siana bobohan. Sia anjing. Aku masih Samsudin. Jig, bebeja indung mana? Ku aing tungguan di pos urang kawin gitu. Sok jangan ngomong hayang dikawin indung mah. Emang mah aing kitu ngawin indung mah. Di tuh geus miming geus kriwut. Nah, tuh buat ngomong hayang dikawin dari mana, poy? Coba. Kawin naon pul eta nama embung. Gong. Nah, Ieu tanggal naon ieu? Hei, tak apa? Ayo mah sia tanggal leuwih saja yang muncul. Wah, sia mah aku mah pipi teh apal lah, jujur apal atuh tanggal naon ieu buru. Ari mana? Pugu aing teh apa? Ari mana teh tanggalan atuh ai mana? Tadakeun ka indung mana atuh sia? Ya kalam ya atuh anjing ni sasaranget kalam ya atuh uring jeung aing mah meni sasaranget kitu engko balat. Sia mah geus pegat di duluran nah. Si anjing eta budak ngalawan ka aing ngalonyeng sok. Wae yang dipecut sia. Si anjing ngapain di beberan? Si rek naon goblok nih ngapain di beberan kolor make beber. Sia tong bang ngomong. Eta nyeri atuh. Kalian sia sok aja. Lebok sia jang. Sia mah da berkamar ku aing ye ber hitut anjing. Lieur. Itu berjengkol. Ma. Itu diam mah bang. Si anjing panggil dia jeung aing. Oh, kabur goblok. Sargum goblok leungeun kalian segala arah teu setan sargum. Ganteng doang, mainnya lempang. Tangga lempang. Padahal dia goblok. Ganteng doang kumis baplak. Woi, mana weh? Naon sia nyebut aing kumis baplang? Naon sia maksudna jang? Naon sia ngalonyeng? Emang naon jang kumis aing baplang? Emang aing ganteng teu? Henteu.
atuh goblok sia ari apal aing teh ganteng mah buat ngalonin ganteng doang. Da keur usum di TikTok oge jang. Sia beuki ngalunyi. Anjing. Sok kemana? Wek. Modar sayang, motor lagi tinggali atuh. Tolong atuh wek lah. Poh anjing dulu lah. Kunaon weng? Tengok bensinan meureun. Perasaan aing mangkukna meuli teh euy. Eueuhan anjing. Padahal aing minggu kamari teh geus sian euy saleter. Nya we meureun minggu kamari mah beak sia teh atuh. Mega mana wae. Heuh aing teh ulin-ulinan we kudu teu nempo bensin saat. Ayo dorong-dorong deui anjing ka bos kujang. Aduh, ngagawekeun anjing. Ganteng doang dorong motor. Nah sia goblok ah ngalonyeng wae nyo aing teh capek anjing. Geus ti mararana nu jara romlo. Terus ulah kadari tuh saya nu gelo anjing aing mah ngabejaan. Aslina si Aji usia. Ya, aing masieun kudu gelo teh. Di. Bejaan anu gelo teh ngomong. Motor hidup didorong anjing gelo aduh.